Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilu perkara anu bakal jadi sabab Allah ngentengkeun hisaban sarta bakal dilebetkeun ku Allah kana surga Allah. Dawuh Gusti Rasul, salasun man kuna fihi hasabahullahu hisaba yasira wa adkhalahul jannah tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa taswil man qata'aka. Tilu perkara ieu bakal jadi sabab diri urang sahabae dientengkeun ketika di yaumul hisab jeung disawiskeun dilebetkeun ku Allah kana surga Allah. Hiji, tu'ti man haramaka, urang mau berbagi bisa bageun man kajalna haramaka anu koret ka diri anjeun. Jadi urang bisa bageun ka jalmi anu koret itu mangrupikeun salah sahiji perkara bakal jadi sababna entengna hisaban urang. Wa ta'fu amman zalamaka, nu kadua diri urang ta'fu bisa ngahampura kasaha amman kajalmi zalamaka nu pernah ngazalim ka urang. Intina di dieu bersihkeun maneh urang ulah aya hikid unek-unek jeung sajabina. Hal ieu mata ngarugikeun diri urang. Bahkan ku Allah geus cawiskeun hisaban enteng cawisanana surga Allah. Nu katilu wa taswil man qata'aka, sambungkeun silaturahmi ka jalmi nu geus megatkeun silaturahmi. Jadi urang bisa berbaik jeung jalmi nu megatkeun silaturahmi itu diganjar ku Allah bari ganjaranna bakal dientengkeun dina anggoning dihisab jeung bakal dilebetkeun kana surga. Jadi tilu hal ieu cepeng lakukeun ku urang sanajan memang eta teh berat tapi ganjaran ti Allah nu sakitu ageungna hisaban enteng dilebetkeun kana surga Allah. Mudah-mudahan maslahat manfaat kanggo urang sadaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.